Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa palawargi wadia balad bulan 7 di mana wae aya nanya dinten ayeuna sim kuring bade ngadang dosan bangkunya bangku peranti calik tina hawi dina hanapeun sasaungannya sasaungan nu aya kohkol berehna kamari pas dicalikan ke sim kuring ngagubragnya ting berat teuing eta teh nya teuing geus bobo maksudnya tapi da jika nama geus bobo da pasti tinggal di kurinyuh awi nanti geus kurinyuh pinuh ku taneuh jeung rinyuh kitu nya ade bisi nyangka sing kuring abot teuing tepat kitu nya itu atau mah bangkuna we geus ruksak kitu nya geus lami teuing kitu nya kacaian nya jaba kurinyuh jadi ya gitulah apa namanya. Duh ya nancep tuh aya paku kadenya diukur heula nya ngangge non awi awina kayak ngala ti makam kalerasan ayah tangkal awinya jadi itunya orang belah heula tah urang dipalang heula nganggo siku supados ajeg gitu tanya dira gaji ngaragina kurang gaji saya kusim kuring tuh dira gajina kurang gaji gitu saya kusim kuring atuh mah nya sim kuring tiasa ngara gaji awi gitu nya gitu urang ngara gaji heula nya teman-teman rencangan teman-teman aing di bahasa Indonesia ya hampurannya supados engke kontenna tiasa semangat deui kitu nya tiasa kontennya di saung ieu tah di saung sasaungan saung aki kitu nya itu teh sekedap beres dah kitu nya tuh dipalang supados ajeg gitulah alhamdulillah beresnya tiasa ngonten deui sanes kitu barudak sanes assalamualaikum sampurasun.